si bolot si budak kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. budak Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. gitu isuk Nyaho aing ge his Jawa Barat. lain Jawa Oh Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. ciri lain agama Islam nanti Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam mantak teh malah Nyaho aing ge Islam. Islam Lain agama Shinto. Islam. Nyaho aing ge Islam. mengesa di lempeng lah bener teh Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinek nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. bolot tidak budak teman Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sia nu bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Sia nu budeg. Bolot.
bolot komode pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk diuk sini dia ngobrol jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jeung apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we dari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling kawas nu sarap eueuh nu ngendang eueuh nu naon bajarkeun teh eueuh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo kendang genah aya nu nabeuhan kendang aya nu nabeuhan di tukang beraku ekelak-ekelakan eueuh kata beuhan dara rasaan mah sepi halo dah hujan sote tadi si bolot si budak kabina-bina teuing sia teh bolot sia bolot budak ai cenah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV atuh cenah mah bakal diayakeun festival padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain Jawa Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut aing mah sana nyebut burut goblok Jawa Barat mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana sa Jawa Barat nyaho aing oge para dalang cing ingat tetek dalang-dalang nutisya Jawa Barat jadi kontingen nyaho aing ge kontingen nah maneh mawawakana kondom goblok nanti cerita gitu atuh kontingen lain kondom lain kontingen
muncul pasar nama Pak Sunda nama Pamilon. Pamilon. Nyaho goblok Pamilon. Nah Pak Udin di mana? Ini teuing da moal nyambung teu. Nyamung aing mah. Jangan cara pemuda. Eta lupa. Ngacurkeun semua fakta Gusti. Aya naon ieu? Tenang. Tenang. Pinang naon? Tenang. Tenang, goblok. Kendang naon? Kendang pencak. Tenang. Tenang. Ulah guru kusu. Naon keur main lang layangan? Benang eta mah atuh ieu mah tenang, tenang. Apara? Aya naon kelanan. Kelanan tenang heula. Oh, Naon cenah? Sia diuk. 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 Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon nu maot? Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot belegok. Diuk. Naon panyawatna? Saha nu maot goblok? Itu cenah maot, urang mana maot. Nah, Gusti teu ngabejaan ka abdi. Da saha nu maot tuh dengekeun. Naon panyawatna? Teu maot. Teu maot tuh dengekeun. Di mana dikuburna teh? Teu maot anjing. Nah, ai mana amak-amakan? Teu maot. Heuh naon panyawatna? Aya kene. Liper. Coba saya tahu mah. Da enteng atuh penyakit liper mah kututut. Nyaho aing oge penyakit mah. Asa daek. Ieu mah daun nu maot, kututut. Asa daek leukeun ku eta. Teu kudu make jeung biaya asa daek newak, ngan newakna ulah dibom. Kari nyokot. Eueuh nu maot goblok, eueuh nu maot. Kututut. Kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun. Da eta mah kari nyokot. Eueuh nu maot goblok. Kari nyokot. Ulah dikepung ngalah tutut mah. Bahaya dikepung ku tutut pamorokana teh jola leungit teh. Ku sorangan nih kari nyokotan da. Eueuh nu maot. Ku tutut. Sadiakeun deh boboko lantang. Keur wadahna. Geus diuk, diuk. Tutut. Da moal ngagarapak tutut mah. Beda jeung dewak hayam. Jadi maot teh lipernya geus teu maot da. Ku tutut. Geus diuk. Oh, atuh pantes sia mah nepi ka maot ku tai mah. Anjing. Kabina-bina teuing teh diuk. Di tukang atuh. Di tukang. Ya. Di tukang. Please sit behind. Wow, please sit behind. No. Belakang, antri. Sorry.
Urang tutut Tutut teh ajar. Nanaonan deh kau cing atuh kenangan aing teh goblok sakit tuh kena beberebetan ngan teu balik. Uing hayang ngiga teh di kenangan. Ngan teu balik. Ih, siap pugu di kenangan bieu teh. Simpang pejakeun ka tukang kenangan. Hei. Naon? Kenangan, hot. Apaan bieu di kenangan? Eta sangkilang kenang beberebetan teu kadenge. Hah? Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tekang kenang sadua-dua bet jara rempe ping bejaan. Bieu teh di kenangan belegog. Sok atuh aya kau. Teu hayang aing barang bere kanu kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Sok. Sok atuh sakali deui bisi pajarkeun dari kenangan. Mun kita tadi genah kieu deuleu. Aduh. Ampun, Kang udah di hari itu. Ayo. Alah, bilih capek mah atos ah. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saat itu tukang kenang teh ngaranna Berlin. Aduh Udin. Berlin aja. Urang mana teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Coba. Budak. Halo. Bolot. Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing bebarengan jeung kieu ieu. Adi beteung sine. Damang. Sae uluh teu sabaraha dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah. Oh, Agama teh teh. agama ulah kudu beunang dina lempeng. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. His lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam. Waduh. Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina indalohil Islam. Lain inna dina elep lain. Inna dina indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aya cara lager mah. Sae sadayana oge. Uluh. Naon cenah? Sabaraha dinten? Naon? Diuk goblok. Bapak maneh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe? Naon sia? Ulu 7 poe kiraon. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh haji. Naon panjawatna? Teu paeh liper. Teu paeh aja. Cilaka ieu. Karunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Geus ya anjing. Rumah sakit. Rumah sakit anjing. Lain rumah dinas. Lipernya teu maot anjing. Doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing ditarima iman Islamna. Urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing. Budi musik aja teh. Teu maot. Hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan. Anjing. Keun bae tong dicengcurikan da geus nasib beureun. Heuh lamun ki parah anjing.
doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mula kasa tecing di tempat kiri di tempat anu nikmat mugu Allah aji tah gitu amin gitu wah beki parah kenangan oi lain sakitu kenang babaladagan biar tadi kenangan ih wah kabina-bina teuing sia teh datang ka dieu teh rek naon atuh rek naon rek hiburan heeh apaan aing teh modern kudu di kenangan apaan biar ke di kenangan ih gadang sia hirup teh sok ayeuna hirup teh bisa capekeun gaji kurang saeutik di popolotot lain hirup teh bisa capekeun sakitu kenang babaladagan keun antep tah kitu kah yang aing teh kana sora sinen aduh lah beres eta sora sinen tapi geunah kitu naon sia teh tapi ka sarah hayam di sinenan henteu di kenangan teu di kenangan henteu alah hebat enak hebat eta sinen di mana panggil deui ke mah panggil deui eta sinen kitu teh nya nah da can sisada ulah dilalaborakeun ka dieu can disada goblok can can ngawi disada wah can ngawi atuh weh semua kapi hatur nuhun lah nuhun naon cenah nuhun hah nuhun uluh ngora keneh naon teh jongora kene naon sia teh sieun palai buah namanya pentil namanya pentil tuh can mejeuna di alam lain sia diuk ditarima semah maneh sok diuk lah diuk ish atah keneh can mejeuna di ala kana sasasi satengah deui rupina kene kintun ku abdi oge ayeuna mah dah hasum aduh lebih kalako gitu kita nyebut hasum mun nyebrot ka aing ngora kene mah hasum goblok bau menyegor kata ngomong jeung hasil geus diuk hah diuk buah gedong baingan bolot lain buah kukuk lain heeh geus diuk is buah gincu macan aya dan saraya ke di mana geus ka ala geus jeus asak di kabagean sararea oge beureus sakilo ewang da boga Tenang. da boga lain pikiran nyaritakeun buah goblok naon lain nyaritakeun buah is nah ieu maneh buah gedong buah golek ke aya lain ngomongkeun buah goblok eta sora astagfirullah geus adan deui tah sia mah ada kadenge mun hawar-hawar hawar-hawar tungtungna kadenge astagfirullahaladzim di masjid mana tetenya muati si aja beri kada aing adan muati aja itu naon sia teh budak ka geus komat ah sia tinggalin itu berjamaah teh sembah kapihatur heeh ditarima innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu ngawartosan ka abdi naon sia teh eta maot tuang rama dawuh nu maot astagfirullah kawas kanu tebih wae atuh geuning mun urang mah atuh SMS naon panyawat eta geuning eueuh nu paeh goblok hah eueuh nu paeh naon panyawatna anjing
Sakira-kira na atuh mararaot dulu itu bejaan baraya teh loba atuh sakurang-kurang na meureun uing nganteur ka kuburan. Kuburan ka makam. Anjing. Urang sami-sami doakeun atuh mudah-mudahan almarhum tuang rama cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat munguh Allah. Anjing. Tah kitu amin gitu. Anjing. Parah kata mana? Semoga ya sisi Parah siapa goblok. parah bonge Naker. budak Naker naker pisan sia. budak. Saudara kayak si goblok. Wah. Aduh. Tak kumata. Gus magrib di wae eta. Kada ngetungtungna bener mah. Pingkeun Gusti. Upami teh mah tuang rama teu damang atawa kulawarga teu damang ulah nepi ka teu diwartosan. Naon pandawatna? Panyawatna teh naon? Geus ya geus. Uluk. Bulan? Geus. Oh, liper. Gampang. Ya mun bebejang. Yang modarane aing sih. Lain sih eta mah parah pisan. Atuh liper mah geuning teu pira eta ku tutut. Urang eta mah aya. Wah anyiran we. Eueuh nu maot. Cuma ku tutut. Ngan ngalana tong dikepung. Lalineuk. Tong mawa polisi dah tutut malineuk. Kari nyomotan. Teu kudu dibangkwa. Iya. Jeung ngala tutut ulah make jeung mawa bedil. Dalineuk tutut mah kari nyokot eta geuning dibalong. Kari nyomotan. Ini sada urang mah lengkap pisan da si eta. Urang burujuh gitu. Cobian ku tutut. Ngan omat ulah sareng cangkangna bisi ki kaburuyan. Bisi melak. Bisi melag dina tikoro takut melag eta. Nantinya kalau cangkangnya kalaglag nanti kutu kieu. Ih, mun pikageuleuh si goblok. Nanti aya akibat. Iya. Eueuh nu maot, eueuh nu liper, semua ku tutut. Insyaallah. Obat. Pasti di lima pagitan ora ono. Geus ya, geus.